Sampurasun. Dina danget ieu urang wawanohan kana tatarucingan. Tatarucingan kecap anu geus teu bireuk deui di masyarakat Sunda. Tatarucingan mangrupa runtuyan omongan anu kudu diteangan hartina atawa ditebak. Asal kecapna tina tarucing. Aya oge anu nyebut turucing, turut cing. Tatarucingan mangrupa salah sahiji media hiburan pikeun masyarakat Sunda zaman baheula. Malah turun-tumurun nepi ka kiwari oge masih digunakeun. Tatarucingan bisa ngalatih urang pikeun ngolah basa sarta ngalatih kacerdasan dina ngajawab atawa nebak saban pananyana. Adi tatarucingan ilahar nama dilakukan minimal ku 2 urang. Tah sangkan urang leuwih wanoh kana tatarucingan, geura urang Bandungan wae contoh-contohna. Anu apal jawabanna bisa ngajawabnya. Di udag lumpat di daguan cicing. Naon cik? Naon jawabanna? Jawabanna nyaeta kalangkang. Tukang naon lamun digeroan sok lumpat ngajauhan. Ayo tukang naon? Jawabanna nyaeta tukang maok. Nini bongkok kumaha sarena? Kumaha cik? Jawabanna nyaeta peureum. Lamun urang meuli kasur keur naon? Naon jawabanna? Jawabanna nyaeta keur hudang atau keur benta. Bubur dibalikeun jadi naon? Jadi bahe. Manuk naon nu jangjangna dina suku, sirahna dina suku, awakna dina suku. Manuk naon cik? Naon jawabanna? Manuk nu katincak. Lamun bujur kakaler hitungna ka mana? Ayo, naon cing? Jawabanna nyata ka ambe. Dicabak aya, diliuk eueuh. Naon cik? Jawabanna ceuli. Coba we geura tingali. Ceuli dicabak mah aya, ari diliuk mah eueuh. Bener pan? Budak leutik di baju besi. Naon jawabanna? Tutut. Tah eta saderek ngeunaan tatarucingan. Tah ayeuna coba naon jawabanana lamun ucing kakaler buntutna ka mana? Anu apa jawabanna mangga tiasa dijawab di kolom komentar. Hatur nuhun, tepang deui sanes waktos, sampurasun.